Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Muhammad Syakirul Yakjan di kelas 11 MIPA 3. Di dia Abi bade ngabacakeun biantara bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, puji sareng syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, ku rahmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngampel dina ieu tempat dina kaayahan sehat wal afiat. Salawat miwah salam mugia tetep kakecorkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka kulawargana, sahabatna, tabi'atna, tur urang sadaya salaku umatna. Perkenalkeun simkuring Muhammad Syakirul Yakjan salaku anu pembaca naskah sareng rancangan Abi Muhammad Syakirul Yakjan salaku pembuat naskah. Di dia Abi bade ngabiantarakeun ngeunaan kanakalan rumaja nu negatif. Abdi ngingetan ka barudak ngora, ulah hayang nyobian ngarokok, sabab ngarokok ngabahayakeun pikeun kasehatan. Salaku rumaja, urang kedah milih kebiasaan mana anu hade sareng mana kebiasaan anu goreng. Rokok mangrupikeun kebiasaan anu goreng, anjeun pasti geus apal naon panyakit nu bakal timbul akibat ngarokok. Salaku rumaja pasti milih henteu ngabiasakeun ngarokok. Leuwih ti eta, sakali maneh nyobian ngarokok, maneh biasana bakal tutuluyan, sabab rokok bisa jadi kacanduan. Jadi ulah yang nyobian ngarokok sareng pikeun anu parantos ngarokok, maneh kedah eureun ayeuna sateu acan ngabahayakeun kasehatan maneh. Hadirin sadayana, cekap sakitu wae biantara nu ku Abi didugikeun ngeunaan bahayana ngarokok bagi rumaja. Mugia anu didugikeun tiasa mangpaat kanggo urang sadayana. Hampunten bilih aya kalepatan nu kirang merenah, ku kituna simkuring ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.